Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Teu lila ti harita geus loba deui bae jelema anu kumpul. Sanggeus maranehna geus teu barogaeun deui dahareun, Yesus nyaur murid-muridna ka anjeunna terus ngalahir. Karunya ieu jelema-jelema teh. Geus 3 poe didarieu jeung kami, ayeuna geus henteu barogaeun jang dahar. Lamun dititah balik teu dalahar heula tangtu kalempohan. Sabab loba tinu jarauh. Piunjuk murid-murid, nanging digurun keusik sapertos kieu, ti mana bade kenging tedaeun kangge jalmi sakitu seueurna. Sabaraha roti nu maraneh? Yesus mariksa. Tembalna 7. Anjeunna miwarang jalma rea dariuk dina taneuh. Roti anu 7 siki dicandak, anjeunna muji syukur ka Allah. Geus kitu rotina disemplekan dipaparinkeun ka murid-murid, sina dibagikeun. Prak dibagikeun. Lauk oge aya saeutik, tuluy disanggahkeun ka anjeunna. Anjeunna muji syukur deui, laukna dipiwarang dibagikeun. Jelma-jelma geus dalahar, kabeh sareubeheun. Malah aya sesana, ku murid-murid dikumpulkeun meunang 7 karanjang. Anu disuguh dahar kabehna 4.000 urang. Sanggeus dalahar ku anjeunna dipiwarang baralik. Ari anjeunna harita keneh naek kana parahu jeung murid-murid ngajugjug ka daerah Dalmanuta. Aya sawatara urang Parisi daratang ka Yesus, terus ngajak soal jawab ka anjeunna. Niat maranehna hayang ngeuradan anjeunna. Tuluy marentah supaya anjeunna ngadamel kaajaiban, geusan ngabuktikeun yen anjeunna asal ti Allah. Yesus nepi ka ngarenghap tuluy ngalahir. Naon sababna jalma-jalma jaman ayeuna marentah kaajaiban? Moal. Kami moal nembongkeun kaajaiban naon-naon ka maranehna. Anjeunna terus naek kana parahu mentas talaga. Ari murid-murid parohoeun mawa roti sacukupna. Dina parahu teh ngan boga roti sahiji. Yesus ngalahir. Maraneh kudu ati-ati ku ragi urang Parisi jeung ragi Herodes. Maranehna terus ngaromongkeun hal eta, pokna. Nu matak anjeunna ngalahir kitu teh lantaran urang teu boga roti. Omonganana kadangueun ku Yesus. Kunaon ngaromong teu boga roti, saurna. Naha can nyaraho atawa can ngalarti keneh? Nanya pikiran maraneh teh kacida mintulna. Baroga panon teu barisa nenjo. Baroga ceuli teu barisa ngadenge. Na geus teu aringet. Roti 5 siki ku kami disemplekan, pikeun 5.000 jelema. Sabaraha karanjang sesana? 12 karanjang tembalna. Jeung basa roti anu 7 siki dipake nyuguhan 4.000 jelema. Sabaraha karanjang sesana? 7 karanjang, jawabna. Naha atuh tacan ngalarti keneh bae, saurna. Sanggeus narepi ka Betsaida, aya nu mawa jelema lolong ka anjeunna, menta diidinan nyabak. Jelemana ku anjeunna terus ditungtun, dicanda kaluar ti jero lembur. Geus kitu panonna diludahan jeung ditumpangan panangan. Kumaha? Geus aya anu katenjo? Anjeunna mariksa. Eta jelema neuteub ka hareup. Sumuhun. Ningal jalmi-jalmi, jawabna. Mung katingalna sapertos tatangkalan laleumpang. Panonna ku Yesus ditumpangan deui panangan. Manehna upaya neges-negeskeun panenjona,
Brai tetenjoanana pulih sagala rupa katenjona eces. Ku anjeuna di jurung balik, tapi di sauran kieu. Ulah kalembur nu tadi deui. Yesus terus angkat deui jeung murid-murid ka kampung-kampung deket Kesarea Filipi. Bari angkat anjeunna mariksa. Cik, kami bejaan. Ceuk jalma rea kami teh saha? Tembal maranehna, aya nu nyebatkeun Yohanes Juru Baptis. Aya nu nyebatkeun Elias. Aya oge anu nyebatkeun salah sawios nabi. Ari ceuk maraneh kami saha? Yesus mariksa deui. Jawab Petrus, Bapa teh Kristus Juru Salamet. Ulah dibejakeun kanu sejen saha kami anu saenyana, saurna. Saur Yesus deui, Putra Manusa teh bakal kacida dikaniayana, sarta bakal ditolak ku para kokolot, ku imam-imam kapala, jeung ku guru-guru agama. Putra Manusa teh bakal dipaehan, tapi sanggeus 3 poe kami bakal hirup deui. Nyaurkeunana manis 11 pisan. Petrus mah terus bae ngajak nyisi ka anjeunna, tuluy ngahaturanan wawadi. Tapi anjeunna malik, neuteup ka murid-murid, tuluy nyeuksekan ka Petrus, saurna, Nyingkah maneh, tukang ngagoda. Eta pikiran maneh teh datangna ti manusa, lain asal ti Allah. Geus kitu, anjeunna nyaur nu rea kitu deui murid-murid. Tuluy nyarios kieu. Jelema anu rek anut ka kami kudu poho kana kapentingan dirina sorangan, kudu manggul salibna, terus nuturkeun kami. Sabab jelema anu leuwih mentingkeun kasalamatan hirupna, nyawana bakal leungit. Sabalikna, anu leupas nyawana ku karana kami jeung ku karana wawaran Injil, nyawana bakal salamet. Naha aya untungna menangkeun saalam dunia, tapi nyawana cilaka. Sama sakali teu aya. Taya naon-naon anu bisa dipake menangkeun deui nyawana. Jelema anu erang ngaku ka kami jeung kana pangajaran kami dina zaman anu daroraka jeung jahat kawas ayeuna, Putra Manusa oge lamun geus aya dina kamuliaan Ramana jeung para malaikat saruci, bakal erang ngaku ka jelema kitu. Sakitu dawuhan Gusti Allah.